وهجيا صحيحا جزاها ولا تجر بقوله تعالى مسجلا kapampatna ayeuna kedah siapna regekeun soksana sada jorangna da ieu mah eta kaemuna kangge budak alit tutup pancelina omat teh senjata utama selele ulawak kadi sesengkeun ganjel diri naku batal kalurkeun gesek-gesek heula supaya enakeun puter-puter heula karasa-rasaeun peka doa heula jadua anyuhun pangrasa ka Allah teh setan sabab si sok miluan milu ngaraos satana kukudaan Dewana mayakin abdi ka anjeun dasar memenake eta ngobrolkeun nyumput di kobong tilu anu geueun jadi sakedik orang anu terangeun kageudeup cacengkeun eta bobogaan analia parji barilalahuna sababkeun pernah nyoba anda parawan ulah rewas bisi aya ketihan saat tos didinya mah ati nyarakeun kama ende eta pulang antingkeun dugi karasa bade ngabarkeun ngadoa hayang budak nu disolekeun kasakitu cukup gede abdi sadaya anu ngadokeun boga janten ilmu anu dimanfaatkeun diamalkeun jeung kitu diterapkeun abdi sadaya ayeuna ngadoakeun ka mang engge muga sing dibarokahkeun amin sada rumah tanggana seawaskeun sadaya urusanana digangdekeun hapunten dina sadaya kalepatan di abdi sadaya dina cariosan kasadaya mohon dimaklum dari mangsa ukur hubungan abdi pamit kasadaya palawargi Allahumma barik lahumma ya Rabbi amin Allahumma barik lahumma ya Rabbi sakanatan mawadatan di jari Nabi yasir kula umurihim ya Rabbi kamil ma'aribahumma ya Rabbi walhamdulillahi bil ibtidai walhamdulillahi bil intihai al-ghulahumurihim ya Rabbi kamil ma'aribahum ya Rabbi walhamdulillahi bil ibtidai walhamdulillahi bil intihai qala Muhammadun huwa maliki ahmadu rabbillah khairun maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asa'inna bi'abdi amafasidun bihakawi yatu qaribul amsabi lazim majadi wa tazutul bata